Sasakala situ bagendit. Baheula ya hiji randa beunghar nu katelahna Nyi Endit. Anu kacida kumadna. Ari beungharna mah tetela. Beh kebonna, beh sawahna, imahna ge panggedena di salembur eta. Basa usum panen, Nyi Endit nyieun sedekah, ngondang labe jeung sawatara tetanggana nu ngariung nepi ka aya ratusan. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ngan sakoteap geus beres. Bari ting katerap keneh. Keur kitu aya aki-aki bongkok tu nyamperkeun ka wawan nu ku kalaparan. Ari kitu Nyi Endit bet nyarikanan, pajarkeun teh tau aya ka era. Tungtungna aki-aki nitah nyingkah. Aki-aki Indit kumari jeung bari ngomong, sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng moal aya wawalesna. Ngomongna teh kitu teh kasaksian ku saukur aya nu di dinya. Sarengsena dalahar regreg ngaradeng ting ngajejero. Caah caah henteu kanyahoan ti mana datangna cai ngan lep bae pakarang Nyi Endit kakeueum. Imahna kakeueum laput sawah nu uplak-uplek geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling barungking geus robah mangrupa jadi situ. Anu nepi ka ayeuna katelahna Situ Bagendit.